Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng Ibu Desi Magdayani di pangajaran Basa Sunda kelas 4 di tema genep nyaeta Cinta Lemah Cai. Saat acan majeng kana pangajaran, hayu urang kawitan heula ku bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar jeung tujuan pangajaran di tema genep nyaeta 3.6 memahami teks sajak tentang indahnya negeriku. 4.6 membaca sajak tentang indahnya negeriku dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang benar. Tujuan pangajaranana nyaeta hiji, siswa bisa neuleuman eusi sajak ngeunaan lemah cai kuring. 2. Siswa bisa nyusun kalimah panyelup. 3. Siswa bisa merenahkeun aksara gede dina kalimah. Hartina cinta lemah cai. Tanah air dina basa Sunda disebut lemah cai. Disebut lemah cai kusabab nagri Indonesia teh mibanda daratan jeung lautan. Kakayaan alam nu aya di daratan jeung di lautan oge teu kaitung jumlahna. Salaku jalma nu mibanda budaya tur agama, cinta ka lemah cai mangrupakeun salah sahiji cara pikeun mulang tarima ka Gusti Allah nu Maha Suci. Rasa cinta lemah cai bisa dilarapkeun dina wangun sajak. Naon ari hartina sajak teh? Sajak nyaeta karya sastra nu diwangun ugeran atawa puisi anu henteu pati kaiket ku aturan. Contoh sajak. Tanah kuring, tanah Sunda. Di dieu kuring lahir, di dieu kuring gede. Lemah cai kuring, anu endah, aman, tentrem tur asri. Ayeuna mah beda jeung baheula. Ayeuna mah haruksak ku manusa. Loba runtah di mana-mana anu jadi sabab ayana banjir. Tatangkalan loba nu dituar anu nyababkeun ayana longsor. Zaman kiwari mah loba jalma anu malire kana kaendahan alam. Kabisana ngan ukur ngaruksak, ngaberung nafsu ngumbar amarah. Ayeuna mah hayu urang jaga ku sarerea. Salaku panerus bangsa ngarah siga baheula ngarah hirup bisa bagja. Tah eta barudak cara macakeun sajak ngeunaan lemah cai. Ayeuna urang majeng deui ka pangajaran ngeunaan kalimah panyeluk. Kalimah panyeluk nyaeta kalimah anu tujuanana nyalukan atau wanita. Gunana kalimah panyeluk nyaeta pikeun nembongkeun rupa-rupa rasa sangkan bisa ngebreuhkeun naon-naon nu dipimaksud. Ciri kalimah panyeluk kahiji nyaeta dina tuntung lentong ditaekeun. Kadua, dina tulisan kalimah panyeluk teh sok ditungtungan ku tanda panyeluk. Katilu, biasana dipake pikeun jalma nu nuju ngambek, nyarekan atawa nitah kitu deui lamun aya nu ngebreuhkeun kagembiraan. Contohna, Jang, kulan bade aya pikeun saeun naon? Cik Bapak panyanakeun pacul. Ayeuna majeng ka materi aksara gede.
Unggal nuliskeun aksara gede teh aya harti jeung gunana. Di antarana nyaeta kahiji nyaeta aksara gede keur nganuliskeun aksara kahiji dina awal kalimah. Contona, Asih jeung Galih indit ka sakola. Saha nu make baju beureum? Anu kadua, aksara gede keur nuliskeun aksara kahiji ngaran jelema. Contona, Dewi Sartika. D-na huruf ageng. Adang S. A-na huruf ageng sareng S-na ge sami huruf ageng. Anu katilu, aksara gede keur nuliskeun aksara kahiji dina ngaran jeung gelar. Contona, Raden Dewi Sartika, Haji Hasan Mustofa. Anu kaopat, aksara gede keur nuliskeun ngaran hiji bangsa atawa seler. Contona, bangsa Indonesia, basa Sunda, negara Arab. Anu kalima, aksara gede keur nuliskeun ngaran poe, bulan jeung taun. Contona, poe Kemis, bulan Januari, bulan Rayagung, tahun Masehi. Salajengna anu kagenep, aksara gede keur nuliskeun ngaran tempat. Contoh, Kota Bandung, Situ Lembang, Gunung Manglayang. Salajengna anu terakhir, aksara gede keur nuliskeun sesebutna kahiji jalma. Contona, Bapak Sumpena, Mang Darman, Jang Galih. Alhamdulillahirabbil alamin. Sakitu wae pangajaran ti Ibu. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.